Sebab lamun satika kaduh sa umur kaduh umah saumur mekarakan seni pari nawati di pusti diriksa tidak madama digama ciman pawari jalan usahanan silih geuing silih api rakat mayat babarangan rakat kanata kalibanti sayang bangsa Tumang susang dengan kuning kota kurawis lindung nira ya bumi bentang ya bumi bentang kita mengakhirkan kalian lain urang tapi sore kagungan
Tinggal lindung kaulah tina pirang-pirang godaan setan anu dilaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Antara rasa deg rasa kapi rasa cupu manik bakal ning rasa di lungguhan kuno kawasa kamana jalanannya kata laga kal kausa kamana nampian namanya kabanyu mungmin naon susuk ngatung kemas ganda mas la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sasmitan jadi bubukan buah na kembang carita bubukan tina pagelaran wayang nyaya kuki dalang kanda buana hartosna kanda carita buana Nyai kidalang bisa ngabukar bakir pangisi alam nanging alam di alam pawayangan. Anu dipipiningan ku silip sinir dihalangan ku silok kawan sasmita. Layan goreng zaman kiwala anu aya patula patalina sareng kewajiban manusia. Yen manusia diuji wajibkeun pikeun tabakur. Tasakur niwata gakur genturingkan dadia pitutur gentraingkan sinerita gelis ingkang kapewarti enggal anu kacarios kacarios ieu dharma kusuma rahaja Kresna ya mulatan tokor pakulingan parta pakulingan parta pakulingan parta Tokor pagulingan parta pagulingan pagulingan parta jemawat uat balat jaya senjata padang Oenda kapon pawar ngepun pawar ya Prabu Dharma Kusuma ngajak ngaturanan linggih ya Prabu Patrakusna lami-lami ya Prabu Dharma Kusuma nyaur di selabeting kolbu ratan wedaling lisan makatan pengandikan itu Raka Prabu kaulan yang eser kencalik ngarada kapayunan Raka Prabu Allah hilap pada ngahaturkeun sembah pangabakti kahunyu panjenengan Raka Prabu diterima atuh salajengna hapunten tina sagala rupi kalepatan muka anu cukup lemur nyembah hapunten nu diteda Raka Prabu ya sering mati kakang ku carita
Aku ora bisa prayoga kaya wong liyan. Ya, sami-sami Rai Arya. Tekantun tirai panjenengan Arjuna sami ngaturkeun sembah pangabakti kahuyuh panjenengan Raka Prabu. Ya, kita rimai hapunten ka pangeran. Usawi kaulanun Raka Prabu, kaulanun Raka Prabu. Hilap sami tirai panjenengan nakula ngaturkeun sembah pangabakti kahuyuh panjenengan Raka Prabu. Ya, diterima hatur nuhun. Aya naon panna ngaturanan linggih akang teh cobi aya naon kieu tina mangsa enjing dinten 17 peperangan Bratayuda teh di pihak Kurawa yen janten majeng ka Kurusetra teh wa Prabu saya wijar meneng-meneng lara den ngati ngeret ya den ati lir kalimpu dan megah udara awalan megah putih siwa saling itu panggung Raka Prabu anu janten kabingung kaula teh naon wa Prabu saya teh katelahna gagal sakti mandraguna laras atuh raja jago kahot kita laras tenang jago sepuh teh eta ngan kieu we ya kumaha cenah Gusti Batara apan kabandungan tina mangsa kamari karena tandingan ya eta ulah Prabu saya ngagejetkeun karetana kuda nakarna laras dugi ka raga di Kurawa anger we batina di Pandawa kumaha anger di Pandawa atuh dalah janten kieu we ya meureun akang rek ngutus Nakula Sadewa pikeun nepangan ka kemah nah Prabu saya supaya biasa ngan nu jadi hariwang teh kaula teh kieu kan naon eta kemah saya teh dijagi apan dijagi ujin ingwana sang kuning jeung gawaksa gawaksi Waditu sieun ka dieu sieun jeung aing di baturan jeung aing tah pamit gitu aya kersa ngaturan aya tanah gireug-reug gitu kitu panginten Rai Nakula Sadewa Bragamian muga nilai rumun nur mimitin nilai nerana muga nilai aing rek baturan si Nakula Sadewa urang
Ayu aku ya paparwe samya ya rempel kudungi samya pang sekar mekar inggelihi iya inggelihi kayu aku paparwe samya ya rempel pantang sekarang karinggal lagi ya hingga pandai si pandang naruh si pandang naruh itu kayana ya Prabu Batara Kresna ngutusna kula sadewa pikeun nepangana Prabu saya nyata naroskeun saha pihak Panawa pikeun pilayananna kitu jaring carita sakilah kanca katigas kumaha Oh iya. Nah, kacarios kumaha? ieu jin ingwan sang kuning gawaksa gawaksi Oh, laras kula. anu mana ieu jin ingwan sang kuning gawaksa gawaksi diutus ditugaskeun pikeun ngajagi ieu kemah Prabu saya ngaku kituna ieu jin gawaksa gawaksi ngajagi di kemah Prabu saya dina mangsa perjalanan ina kula sadewa lan Arya Bratasena nyai nakula sadewa miwah Bima Ya biasa mau. nya dicegat ku ieu jininguan sang kuning gawaksa gawaksi Oh, laras kula. dina mangsa harita ya jin gawaksa gawaksi patuturangan sareng Arya Bratasena itu jaring carita jin gawaksa gawaksi diadu kembangkeun nuhikeun masing-masing kumakaning peraya musnah lajeng ieu nakula sadewa lebet ka ieu kemah Prabu saya Oh, kacarios ieu dilebet kemah Prabu saya kedemas kulingga sahan ninggal Dewi Setiawati mutu acan kulum ti subuh dugi ka subuh ari ditinggalkeun. kalau mampah ieu Prabu saya gelis kuna
tadi gelis bojo akak Gasa sama taranya Iya kurang jadi gambaran Tina asam kesukaan Kenikmatan di pangeran Jalanan keselamatan Raka Prabu mau siap cari kelacari mana Raka Kecap kudu rejemprakna Kecap kudu rejemprakna Wah pinter nyarita sangkan aya karaksana Koma pinta pilempang pegang manggi kasenang kudu ngukur kayaan singa kana wiwitan singa terima nganti bumya sekarang par tadi sang Gusti was asih dadasana dadasana
bojo akan dipika cinta ti ngongora kunaon salira teh ti subuh nepi ka subuh teh teu acan pul kunaon aduh Raka Prabu pada kulam kumaha salira teh da kaula teh melangkah salira Ingis kupis. perkara naon geulis melang Malang atuh acara perkara naon nya. ngupindang ti prajurit yang bade majeng ka Kurusetra teh salira aduh melangkah ulama tewasa kan Ih, asa teh ngawidian atuh. bohong ceuk saha beja teh eta bohong Ting atuh tong didangu teuing no si order dang. atuh da batin kaula mah teu bisa dibohongan Raka Prabu Itu ceramah melangkah salira gitu. hmm. Ari ngarang-ngarang ka. tong dipercaya Ieu bohong eta caritaan teh nya kitu nya mama. rumah sameureun akang mah keur ngora loba ngabohong ka pamajikan ngan pira kuit ayeuna mah geus kolot kieu keun we tong leutik hatena akang mah moal majeng ka peperangan Si ayah mama macem ka peperangan jaya. keun ayeuna mah urang kulem we da pina mangsa moletek panon poe teh kan urang teh kudu mulang ka mandaraka kitu nya kitu Gitu Nyai apa? lipen Hinggih. larang nuju raos tina ambel wancam Ya. ieu nakula sadewa rencepan lebet kaya kemah Prabu saya itu jaring carita itu saha kang asup kaya kemah Nakula datang nira tangan demen makulingan datang nira tangan temannya makulingan kakek pun dirayakan hidangan kakek pun dirayakan Kembang Wijaya Kusuma Wijaya Kusuma nakula sadewa nah bisa asupan eta teh kemah teh dihareup kemah teh dijaga ku jin Iwan Sangkun hingga waksa-waksa Eta. wah Prabu lumawi eta jin Iwan Sangkun Terus di gawaksa-gawaksi teh telasan pati. parantos masing pati tu makaning peraya usaha prakarya Manusia Arya. eta nyai pangdaherkeun lacai Eta. pangdaherkeun lacai bisi bisa haus dia budak teh mangen ka atusan kedap Di kopian heula cenah. Pangadamakeun kopi gitu nyanyi. aya naon nakula Jeung caina we cah kira wah kumaha Pandawa teh nuju kabingungan kumaha emang leres anu majeng ka Kurusetra teh wah Prabu
Jadi geus asak cai teh. Tajan kan? Emang nu bakal majeng ka Kurusetra teh. Hauna oge can hurung-hurung acan. Tah kitu panginten Pandawa teh nuju kabingungan. Perkawis naon? Sahan kedahna majeng ti pihak Pandawa pikeun pitandingan wa teh. Ulah jadi bingung. Ya, terkadah janten bingbang. Keun we sok bejakeun ka tuang neraka. Nya. Yen nu bakal majeng ka peperangan pitandingan wa teh nyaeta tuang neraka Prabu Yudhistira. Oh, keras etan. Daya deui. Gitu. Engkang? Iya. Iya cai tos asak. Geus asak nyai. Geus asak. Ieu lateunana ieu. Daun. Belum sampai. Belum sampai. Belum sampai mana belum sampai. Belum kui Cilembu teh engkang. Nikmat jajak. Anak kula sadewa anak kue. Leutah. Ya. Satu nuhun wa istri. Nikmat cikopi. Wa mah. Hampura da isukan teh bakal maju ke Mandaraka. Nya. Oh gitu. Bade Mandaraka. ya mulih ka neraka. Bade muli ke Mandaraka. Oh pamik kitu mah panginten. Ya. Kaula putra panjenengan bade wangsuli ka Tah. Ranbuatangan. Sok kade priakna cingat tina kula sadewa. Kitu Maraka Prabu. Ayeuna mah urang kulem we. Sok ka dieu. Kaula mah hayang dipepene. Yap ka dieu. Hayang sayang diusapan ping-ping. Yang ieu. Sok yap ka dieu. Yap. Hayang disanjung. Doh. Nya yang dibelah. Waduh, iya Prabu saya. Doh. Ngawatek aji sirup si Megandan. Genira ka ngawatek aji sirup si Megandan. Genira ka ngawatek aji sirup si Megandan. Sirup si Megandan. Genira. Gulis ngerek. Hampura agan nyai, hampura leyan, hampura. Dan urang pindah ke kanu bantah deui mehipu. Aduh pileyan nyai pileyan. Prabu saya ngareret ieu Dewi Setyawati. Ieu Prabu saya rencepan angkat ka Kurusetra. Itu kayanan Dewi Setyawati disirep ngawatek aji sirep si Megandan nya kacatur punya di dinten enjingna di dinten 17 ieu peran Bratayuda di kawitan
dia. Perang di kawitan. Kurawa, hidup Kurawa. Hidup Kurawa. Dina mangsa perang di kawitan. Iya Prabu saya kasiangan. Yang ngiring pulang kamari teh ngiring pulang janten kasihan. Gaya Prabu Duryodana ngarah begitu kaya mana. Tuat mana minat mitoha goblok teh canatan keneh ieu perang geus dikawitan. Mana ieu mitoha goblok teh. Paman Saguni kumaha ieu patana candatan ini nya cek mah oge nah kada beut mercayakeun nu kolot. Mana ieu si goblok teh mana saya mana ih kapura ieu. Hapura kaberangan ya kaulah. Mana titihak Pandawa nu jago panah teh? Arjuna mana ieu? Di mana ieu? Panah kaulah. Pentakeun eta panah. Tewantu, tewasaya. Ye, peperangan ieu teh. Ya, gara-gara perang atuh. Tewantu, sok geura pentakeun panah. Kayangan dina mangsa perang Senopati lawan Senopati, Narpati lawan Narpati, Raja lawan Raja, Satria lawan Satria, gitu jari-jari. Kacarios dina mangsa Prabu Salya ngaluarkeun Aji Cakrabirawa. Anu mana ye Candrabirawa teh nyebarkeun virus penyakit. Nyameureun piat-piat ti Pandawa sangka aya dina itu ieu can ajar Candrabirawa. Kalau mampai ya sastra jinga ya Bulan aku ya buat kurame lain perang we di mana eta euy kesurupan yang di udara
jenisna kentek kapanggih kalangkangna anu beunang baraya ku heubeul panggih patepung tedek walupangan dapatanya acan beres satu ieu aing rombongan teh euy Tarang apa anu eueuh di teangan nya meureun moal kapan dan nyakoeun dengan cik nadirina Oh, kayak gitu. Naon tadi teh naon akang? Tadi teh naon? Abung lain rombongan tuh jadi kekompak lah. Tarang ngapakeun pupun aya kayak ieu mah. Ya, pupun naon akang gitu. Naon gitu pode lah. Tuh nya. Kadang gelong. Lain. Aruran teh tina raragam jalan kala Kabupaten Bandung Barat nu ka-15 nya. Mugia we sing langkung majeng. Amin. Wah jaya pokona mah lah. Rahayu. Rahayu. Ngahaturkeun nuhun panginten ka Bapak Bupati Bandung Barat, Bapak Hengki Kurniawan teh. Sareng ibunanya. Sareng kali ibuna. Pak Kadis panggil ngaturkeun nuhun. Parbut ka Pak Parbut. Padi naon teh. Alah. Lain dalam teh loba ning Bandung Barat teh. Seueur akang tuh. Ampun paralun yeuh. Aya Dewek balik masih diajar kene dina tahap dipelajar kene. Eta aya Ari Dukun aya. Oh pangersana Bapak Dalang Ari Dukun aya. Terus Bapak dalam Alah Sinaria. syukur. Terus dina mobil dina Lain euy. kumaha kan? Lain dalam teh aya opat kade tong salah. Aya opat. Aya opat dalam teh kade. Nah, kumaha opat kumaha kan? Nu kahiji dalang turunan. Dalang turunan teh kumaha teteh? Tah dalang turunan teh sapertos pangersana Bapak Dalang Dadan Sunandar Sunarya. Oh, Pangersana Anom Yoga Suara Sunandar Sunarya. kamari nikah. Tah eta dalang turunan. Oh, turunan aya tuturusna. Bapana dalang. Oh, Rama. Abah Asep Sunandar Sunarya almarhum. Laras akang. Bapana dalang. Nah, iya Abah Sunarya Bapana dalang di Abah Aki Juhari. Laras. Ayo nu ngamimitian dalang saya turunan dalang lain. Teuing eta lah. Ayo. Tah. Nah, model ieu. Ya. Ya. Tah aya nu kadua. Nah, nu kadua dalang naon? Dalang katurunan. Dalang katurunan. Dalang katurunan. Kumaha? Siga dewek we. Si akang kumaha? Bapak lain dalang dewek mah. Tuang rama teh saya Lain dalang tapi dewek sabda guru. Oh, Kapangersana Maguron. Bapak Asep Sutianar Lili Adi Sunarya. Eta teh ketua PPD nu kadua deui. geuningan ti dieu. Nu kahiji ketua PPD-na teh almarhum Bapak Dalang Dodo. Laras mugi aya Gitu. kanikmatan. Alah. Tah, nu katilu yeuh kade. Nu katilu kumaha dalang naon? Nu katilu dalang tuturuti. Nah, dalang tuturuti kumaha? Di mana aya dalang tuturuti? Dalang tuturuti teu guguru. Teu guguru, teu boga guru, tapi guguruna kanu kase. Oh, eta teh. Gitu, tak kade. Aya pan pujaran PG Hatilu channel. Tah, nu sok ngaku-ngaku ning padahal mah teu guguru teh heuh. Guru kan kana YouTube. Pan kiri YouTube. Kiri YouTube. Pujaran kiri YouTube. Kan kada yeuh nu kaopat yeuh. Nah, anu kaopat kumaha Nu kan? kaopat dalang karusuhan. Alah. Kade tah. Ngabahayakeun tah mah. Alah. Dalang karusuhan. Seni jeung seni pagetreng-getreng. Ya, Dalang jeung dalang silih gorengkeun. Silih goreng tuh, silih hina. Pajarkeun mah. Oh, naon dalang itu mah kurang panelung. Ah. Ya, gitu. Gitu ah kade ah. Dewek mah Nu kagenep dalang. karek ngagejrak we di dieu di kantor
di kantor bupati. Laras akan Halaman Pemda. Alah lain waktu Jaipongan teh. nah meni. Rokwe lain atau akan ngari karaoke. Da rek loke nih kamari kamari di sare dewa teh ya. alah sami atuh akan area. Gitu. Anger we magadang. Ampun para ulun ge seueur dalang-dalang ya. Ya, latihan. Terus dewek mah. Ayeuna teh meureun kakarek, meureun ngayakeun nu kieu teh. Acara kieu teh. Ya pepadi KBB teh. Pepadi KBB hatur nuhun lah Ngarojong kana generasi. ngarojong ka para dalang remaja Generasi nu muda. masih keneh tahap pelajar. Laras Alah bakal nuluikeun kete, Pak. ieu ka para tokoh pemuda, ka para tokoh masyarakat lain euy ancikeun tinu diri Pancasila teh. Kumaha teh? Panu urang teh di nagara ieu teh boga lambang. Nah, lambang. Manuk Garuda teh ya. Oh, Pancasila teh heuh. Laras akan Di antara meureun kahiji ketuhanan yang Maha Esa. laras. Meureun urang teh kudu bertuhan deui. Laras. Awal dini mari patullah ta'ala. Naon tah hartosna? Lamun nyekel agama kudu apal ka Allahna. Gitu. Pangerana we nya. Nya. Nu kaduana kemanusiaan yang adil dan beradab. Naon eta teh makna? Heuh, urang teh kudu jadi manusia. Manusia kumaha pan urang jadi manusia lain uji. Heuh, demi aya nama manusia jerona mah sato. Ah, Lain nih ciri gorengkeun teh mah teh kahewanan lain kemanusiaan teh. oh si gorengkeun teh. Heuh. Ciri gorengkeun antara seni jeung seni, dalang jeung dalang. Ya. Gitu. Tah nu katilu persatuan Indonesia. Lamun geus jadi manusia pek bersatu. Ya. Paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan Ulah-ulah antara aja. pemerintah jeung rakyat teh kitu. Ulah pagirang-girang. Tah meureun nyambung deui kana sila kaopat. Kaopat naon tah? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tah pek mun geus bersatu mah pek musyawarah. Ya. Dalam suatu hal teh musyawarah. Jadi lamun geus apal ka pangeranna geus jadi manusia bersatu musyawarah bakal munculkeun sila nu kalima. Anu kalima. Adil teh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teh. Eta akan laras atuh. Mata tu diajikeun dinu diri euy. Laras eta mah kredit. Lain segala mana euy. Udah. Oh. Iya kan? Tadi atuh. Mangga. Sauran tuh. Mangga. Akang. Kade. Geus nyari euy. Ieu teh pagelaran di Madalang Laras. di Antawisna. Di mana wae ah? Aduh eta datang-datang jangan nanyakeun di mana saha wae di mana wae teh. Deui remaja beli saaragan dewe. Di Cisarua, di Kecamatan Ngamprah Maduaan, dewek di Sigali, nu bieu ning nu kadua. Tiluan ieu jeung dieu. Oh, nu kaopat. Dan Chandra, Karima, Paujan. Paujan. Terus Tararebi. Kagenep Mang Lukman. lain ini biasanya ge ngalagu. Teh corona itu keur ieu euy. Obat teh dahar. Belum sampeun Ah, Cikopi keur hujan kieu. lain sok atuh Jaipongan dola. Jaipongan. Sok kita sidawalah yang Jaipongan dulu euy. Ya. Sidawalah yang Jaipongan. Ah, sok Sok atuh. lagu naon? Lagu naon dola? Hayang Wangsit Siliwangi. Alah, paingan rek hujan atuh. Sok atuh ah. Sok. Sok atuh berean heula kayaknya. Sok buru atuh.
Eureun ya. Naon atuh ah? Ngadun hareureung wae sia budak teh. Naon keur hiburan teh di. Lain itu ajan cara birawa geus nyebar sia. Nyebarkeun penyakit. Tuh mulai nama corona siapa? Heuh. Batur keur perang. Gebukeun gebukeun ya. Ibu cuma aing tak acara birawa sok. Mangga pamit. Kayanan ia jancan Rabirawa dinamang sadi kebuker kulturna Sembar Kuasasan Nyai ajancan Rabirawa lebih tapal bikulan tanpa krama itu jaring carita Nyai perang gila. Lihat nih kering-kering sekarang sok semaju. Jago mainkan pedang teh sadua. Wah, sok baju. Aing ge gowanian sarokol. Sok buru gerak pijakeun ka tuang raka buru gerak pijakeun. Hehehe, salya. Keur pada minaon sia. Ya. Sok api dialurkeun we tua putra. Wah, sok. Tuan Raka Batara sok gerak perang gitu perang pindah sikir saya gelombang ketika jauhkan Prabu saya mentangkeun mangrebu-rebu panah nanging ieu panahna teu aya nu tiasa mempan kaya Prabu Yudhistira bersih nah hati Yudhistira.
sok geras-geras sampurna kedua tuan sok geras-geras sampurna geus ridho mah geus ridho pinastik kersah ya dong mampar kalau pirasti ngadak-ngadak pusaka layang jamu sekali musada ngadak-ngadak ucap kali Prabu saya sing goreng Yudhistira tekaro singkatna jadi lebih ucap aku arwah Bagaspati anu mana fungsi masing-masing sebagai perlaya Uya Prabu saya Wah, saya robot tuh. saya gugur wis kena bikin pinastik resah yang widin mapak bayar kena lara tumutu putra panjenengan wa sanaos paminten sungguh waktu nu rahayu ninggal mangsa nu utama niti wanci nu mustari lalampahan salya gugur masing pati tumakan yang terlaya keun urang tutupkeun dugi ka dieu kembang pinetik sinebaran sari-sari tutup lawan si gotaka gitu gelarna pintonan wayang golek anu kapilu kalayan anu wastana Arejal Ramdan dina cariyos salya gugur mudah-mudahan ieu pamilon anu parantos magelaran sing janten kamajengan janten hiburan ka urang sadayana aya dina kamajengan pamilon anu kaopat Asar dulu. 5 menit ya asar. urang rirenkeun heula sakadapan mohon pamilon anu kaopat margi serta teh waktos asar sabadana waktos asar urang lajengkeun deui kana pamilon anu kaopat anu wastana Chandra Nugraha di Kecamatan Lembang tentunya.